Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anu soleh tur solehah. Kumaha kabarna? Damang. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sata acan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta pengajaran 8 ngajaga kebersihan lingkungan. Pengajaran bahasa Sunda sekarang adalah pembelajaran 8 menjaga kebersihan lingkungan. Nah, materina nyaeta mika weruh istilah lalampahan atau mengenalkan istilah kegiatan yang sering kita lakukan. Piknik, contohnya piknik sama dengan indit keluar kota bari macang krama. Nah, jadi istilah piknik ini adalah kita pergi keluar itu mau keluar kota atau ke tempat wisata sambil kita ngobrol, bercanda sama teman-teman, sama keluarga. Nah, itu disebut dengan piknik. Kalimahnya, murid kelas 3 SD Sukawangi piknik ka Pangandaran. Nah, ayeuna urang pegawe kos contohnya nyaba. Nyaba artinya adalah datang ke hiji tempat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nyaba itu berkunjung. Kalian datang ke satu tempat, misalnya ke rumah nenek atau ke rumah kakek. Nah, itu namanya nyaba, berkunjung. Kalimahna Mang Ija nuju titik-titik ka Bandung. Nah, kalian tulis di titik-titiknya, nyaeta nyaba. Nomor kaduana nyaeta wisata sama dengan piknik. Nah, wisata sarua hartina jeung piknik. Murid kelas genep SD Lembang titik-titik ka Bali. Nah, wisata ditulis di titik-titikna. Nah, Ustazah tos nyontohan 2 nomor. Nomor salajengna mangga digawean ku nyalira. Materi salajengna nyaeta ragam hormat atau ragam basa hormat. Nah, contohna di dieu aya imah rorompok bumi. Nah, kecap imah biasana dipake jeung ka babaturan deukeut, ka batur bisa pake imah. Contohna di mana imah Tantan teh. Nah, ka babaturan urang bisa pake kalimah imah. Lamun rorompok mah biasana jang ka urang. Urang ditanya misalnya ku babaturan, "Di mana imah maneh teh?" Rorompok abdi mah caket sakola. Nah, eta rorompok, kita jawabnya rorompok. Bumi, sekarang kecap bumi. Nah, pami bumi ieu biasana dicarioskeun atau ditanyakeun ka jalma anu leuwih kolot ti urang, ka ibu guru, ka bapa, ka emak, ka kakak, biasana anu jauh leuwih luhur umurna. Nah, ayeuna urang contohan deui. Aya kecap dahar, neda, tuang. Man geus titik-titik can. Nah, jawabanna mana? Dahar, neda, atau tuang? Jawabanna nyaeta dahar. Nah, dahar ieu biasana urang ucapkeun ka babaturan deukeut atau babaturan sakola. Kalimah anu salajengna nyaeta abdi nembe titik-titik sareng daging hayam. Dahar, neda, atau tuang? Nah, jawabannya nyaeta neda. Abdi nembe neda sareng daging hayam. Saya baru makan dengan daging ayam. Kalimah anu katiluna nyaeta pun biang nuju titik-titik. Ibu saya sedang titik-titik. Jawabannya nyaeta tuang. Ingat, pami ka
jalma anu saluhureun urang poh bapa, biang, pun raka, terus mamang, bibi. Nah eta saluhureun urang uwa. Nah urang kudu make bahasa lemes atau bahasa sopan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajaran bahasa Sunda di Tenaina atau Rengse. Tadi materina mika weruh istilah lalampahan atau kegiatan sapopoe sareng ragam bahasa hormat. Mudah-mudahan nu Ustazah Nur dicarioskeun aya manfaatna kangge ananda soli sareng solihah. Amin. Hatur nuhun. Semangat belajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.